Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu ngajadok saya dok tikus ya puting satrina Bang Hamdan sing jadi ulama sih eling eling umat muslimin muslimat hayu urang berjamaah salat duhur. Nah eta hariring anu mawa eling apa hariring anu mawa teu eling? Eta nu bieu tadi hariring nu mawa eling apa hariring mawa teu eling? Mawa teu eling tapi hariring teh nanya wayak kieu ngajakan salat duhur berarti alhamdulillah dina wang ieu biasa ningali di Indosiar enggak Mama Halede nu Mamah dan Aa bucat dok begitu ya oh curhat kadangnya mah bucat dok kiraku di alhamdulillah bingah bagja biasa silaturahmi ka dieu mugia sadayana santri dijajarkeun santri-santri anu berguna anu berbakti bangsa negara insya Allah umat bakal memerlukan aranjeun sadayana. Ayeuna maneh capek ngapalkeun maneh capek diajar jaba bararuduk keun bae buduk oge ayeuna mah insya Allah engke mah bakal aya hikmah tina buduk aing mah lain buduk deui kesrek aku dengan kaset sing soleh maneh ya alhamdulillah jadi santri mah harita pernah aya kejadian jadi santri pernah aya kejadian santri ningali aya guruna kiai meureunnan santri teh keur kiih nangtung yang hareup kakulon datang guruna ya santri nuhun mama nanaonan mana eta teu kuat yang kiih mama teu meunang kiih ngahareup ka kulon itu teh kiblat paragi salat sia teh ka ditu awas lamun maneh kiih ngahareup ka kulon didenda ku mama nuhun hampura mama mangkat santri teh selang 3 poe kiaina poho manehna anu kiih ngahareup ka kulon budak santri eta aya liwat mama kulon mama ruas berenang ningali astagfirullahaladzim da kiai mah mung eleh ku santri kadieu heula sia aing mah kajenteng kieu ngarep ka kulon ge awakna doang tingali huluna mah kakaler dibatak geus eleh ku santri enggak biasana kapungkur keur pengalaman jadi santri aya nu ngondang pangaosan di nu hajat cek ustad teh barudak santri ngarilu kabeh urang ondangan aya uleman pangaosan di lembur sebelah ngabring kabeh nganter kiai jaba mentas walungan baheula mah beres ngaji kuno hajat di tawaran dahar beureun geus hararaseun mules beuteung kabeh santri 10 jeung ustad hiji nyeri beuteung lalempang balik budak sia nyeri beuteung teh nya nu cenah ieu teh hayang BAB hayang modal cenah kitu ayeuna pan kieu urang salat sok berjamaah ngaji sok berjamaah kumaha aya deui lamun urang modal berjamaah ya kabaran aya walungan aya cukang tina awi siap pokona mah ustad cenah eta mah kabeh ngajajar dina awi kararieu kabeh tah santri jeung kiayeuna kuat rame murad kanu cai teh jiga tabunian plang plang plang
Muruna geus beres kabeh, geus beres kadarudang geus beres aranggeus tos sebagai. Tapi heran muridna teh naha cenah kiai punten naonnya abdi mah tadi mules teh cenah ka kuping maruraganana. Nah cenah Pak Kiai mah teu ka kuping. Sia mah santri aing mah kiai moal sarua sing horeng Pak Kiai na teh poho mukakeun sarung. Jadi dina sarung. Pas udang rek balarik bujubar teh kanu walungan. Cek santri teh Kiai naon eta teh hodam tong dilieu. Banyak ya hodam hangit. Yey budak teh tani. Halo alhamdulillah. Pokokna mah cepya ngadoakeun ka para santri sadayana mudah-mudahan anjeun generasi nu paling utama kanggo masa depan. Karena Indonesia bisa merdeka itu banyak sekali para kiai, para santri, para ulama yang berjuang untuk Indonesia, luar biasa. Untuk pesantren ini kalian sebagai pejuangnya, nanti kalian akan dibutuhkan oleh masyarakat banyak saalam dunia. Mudah-mudahan sadayana anu ditimba dina ilmu di pesantren ieu sing barokah manfaat saumur hirup kanggo anjeun sareng keluarga anjeun kapayunan. Ya, para kiai, para ulama urang doakeun sing panjang umur. Ya, urang sing doakeun sing panjang umur. Sok. Para kiai, para ulama, para ustad ajengan sing panjang umurna. Ih, sing geunahna tuh amina. Mun ibarat seni, mari dalam seni abi ibarat dalang ta, ieu ibarat alok lamun alok mah kumaha dalang. Mun cek abi teh sing panjang umurna amin. Kitu nya. Sia-sia nurutan jadi buntus ya. Urang doakeun para ulama, para kiai, para ajengan guru urang sadayana sing panjang umurna. Guru juga reka demo. Mudah-mudahan pokoknya mah sadayana sing diberkahkeun ilmuna, diberkahkeun keluargana sadayana, para santri oge sareng jamaahna sing diseueurkeun. Para ulama urang sadaya kitu merenya Pamdan sok canda korsina di dieu rek tanya naon ka Cepia. Kieu ge Cepia sakola di luar. Baheula ada rek sakola di jero teu boga duit yang udunana aing di luar we na kaca nolol we. Alhamdulillah ya, aslaminya urang. Bus 18 kali saya kawin jeung aing. Tes. Syuk. Halo. Tes. Cek urang teh geus lilanya teu papangih deui. Nya tos lamina selalu ana nu tausiah. Betul. Cepiah nu ngahibur. Alhamdulillah. Naon disebutna teh klabo naon? Disebutna teh kondak. Komedi dakwah. Iya. Oke, kamari cekana teh cek ana rek ngayakeun tasakuran. Ya. Cek hadir insyaallah. Cek alhamdulillah mudah-mudahan sok sanajan katinggalina urang ngahibur tapi hate mah ulah sampai ka urang poho ka Allah Subhanahu. Laras bisa kedah harus kita zikrullah. Kudu non tatmainul qulub. Nah, zikir eta lah pokona mah eta we cek. Aing mah da teu masantren atuh teu nyaho lah kitu pokona mah bizikri non teh bizikrillah tatmainul qulub eta deui pada mah qulub naon aing teu nyaho ka ditu mah qulub sampai pokona doakeun ana ceuk da aing ngaran ece teh nu aslina mah ya tong dibejakeun cek teh men dikasih bantang lalu dikasih aslina mah tong satu beak modal atuh dan bejakeun dasar jajang anyawan aing ngaran aing jajang pokona doakeun anak di dia di Cidaun di Pemirsa Inaratul Hikmah mudah-mudahan cek abdi sing istiqomah di amin sok ditinggali ayeuna urang sok heureuy kumaha mohon sampai hafal ka ieu jamaah nu dikir nu maca bismillah nu maca Fatihah mudah-mudahan gajah
jangan suikeun ka almarhum guru sim abdi. Amin. Ya keluarga sim abdi ka almarhum, Amin. terutama almarhumah urang sadayana. Tujuanna mah Amin, 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 amin. Sok orang salawat salawat telanya kayak ditutup ku aya ku Buya Fahru di dieu insyaallah. Sok ce salawatan kita udah lamanya ce biasa orang salawatan. Sok bebas lah salawat mah. sok Sholatullah we ce, sholatullah ke arah paling seret ce. Asap. Iya. Ya, barang. Sok tat. sok atuh. Pak hayu buru. Ayo. Buru kan Boleh cengeng ya, sekian mau. Mesin aja buru tuh. Sholatullah